Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah Nurul Yakin jilid kedua. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Khulasah Nurul Yakin juz kedua. Kalayan nyuhunkeun pitulung kadzat anu dijenengan ku Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit Allah di akhirat hungkul. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Al-ayah Surah Al-Ahzab ayat 45 dugikeun ka ayat 48. Ya ayyuhan nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad, inna saestuna kami Allah eta arsalna geus ngutus kami Allah ka anjeun syahidan barina jadi saksi atawa anu nyaksikeun wa mubasyiran jeung anu mere pikabungaheun wa nadhiron jeung mere beja pikasieunun wa da'iyan jeung anu ngajak ilallahi kana ibadah ka Allah biiznihi kalawan izinna Allah wa sirajan jeung jadi lampu atawa panyaang muniron anu bersinar atawa nu nyaangan wa basyir jeung kudu mere beja pikabungaheun anjeun al mukminina kasakabeh jalma anu iman bi anna lahum kalawan sanyana eta tetep pikeun itu mukminin minallahi ti Gusti Allah fadlan ari aya kautamaan atawa kaunggulan bisa deui kurnia kabiron anu gede. Wala tuti' jeung ulah rek taat anjeun turut al kafirina ka pirang-pirang jalma anu kafir wal munafiqina jeung pirang-pirang jalma anu munafik. Wada jeung kudu ninggalkeun anjeun adahum kana pilarana itu kafir jeung munafik. Wa tawakkal jeung kudu pasrah anjeun alallahi ka Gusti Allah. Wa kafa jeung cukup billahi kalawan Allah wakila kana jadi kana anu wakila kana anu ngurus atawa kana anu dipasrahan. Inna fatahna laka fatham mubina. Al-ayah Surah Al-Fathu ayat 1 nepikeun ka ayat 2. Inna saestuna kami Allah eta fatahna ngaboborkeun kami Allah atawa mukakeun kami Allah laka pikeun anjeun Muhammad fatham mubina kalawan muka anu nyata atawa bahasa ayeuna mah disebutna kemenangan paripurna. Liyaghfira karna supaya yen ngahampura laka pikeun anjeun saha Allahu Gusti Allah ma kana perkara taqaddama anu narima ti heula itu emma min danbika nyatana emma tina dosa anjeun wa ma jeung kana perkara ta'akhkhara anu narima pandeuri itu emma wa yutimma jeung nyampurnakeun Allah nikmatahu kana nikmatna Allah alaika ka anjeun wa yahdiya jeung mere pituduh Allah atawa nuduhkeun Allah ka anjeun siratan kana jalan mustaqima anu anceg atawa pengkuh atawa lempeng disebut ku dinul Islam. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi zat anzala anu parantos ngalungsurkeun ieu ladzi
ala abdihi ka hambana ieu ladzi alkitaba kana Al-Qur'an walam yaj'al jeung henteu ngajadikeun ieu ladzi lahu pikeun itu abdu iwajan kana bengkok atawa mengkol qayyiman barina anu anceg. Surah Al-Kahfi ayat 1. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu sareng kasalametan eta ala sayyidina muga tetep kadunungan urang samudayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi anu haraba anu merangan ieu ladzi eusi ladina teh Kangjeng Nabi Muhammad merangan al-batila kana anu batal wa ayyada jeung watan ieu ladzi al-haqqo kana bebeneran wa tomasa jeung ngaleungitkeun ieu ladzi ar-radaila kana pirang-pirang kokotor eusi kokotor eta kokotor maksiat atawa bisa deui kokotor-kokotor nu aya dina hate diganti ku cahaya keimanan. Wa ahya jeung ngahirupkeun itu ladzi al-fadaila kana pirang-pirang kurnia wa tammama jeung nyampurnakeun itu ladzi makarimal akhlaqi kana pirang-pirang akhlak anu sampurna idopat sifat kana mausuf kana pirang-pirang akhlak anu mulia kitu. Wa hada jeung nuduhkeun ieu ladzi atawa Kangjeng Nabi annasa kasakabeh jalma ila sirati kana jalan al mustaqimi anu anceg anu disebut ku dinul Islam. Siratil ladzina tegasna jalanna jalma-jalma an'ama anu parantos maparinan nikmat saha Allahu Gusti Allah alaihim ka itu ladzina saha eusi ladina teh minan nabiyyina nyatana ti pirang-pirang para nabi wasiddiqina jeung ti pirang-pirang jalma anu barereneur kabeh wasyuhada'i jeung pirang-pirang jalma anu maot syahid wassolihina jeung pirang-pirang jalma anu saroleh. Shalawatna sanes ka Nabi wungkul wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi alladzina tegasna jalma-jalma ihtadau anu ngalap pituduh atawa anu narima pituduh itu ladina bihidayatihi kalawan pituduhna Kangjeng Nabi wattaba'u jeung naluturkeun itu ladina makana perkara rosama anu geus di rancang itu sanes itu rosama anu geus nyiapkeun Kangjeng Nabi hu kana itu lahum pikeun itu ladina eusi ladina teh ashab fadanat tuluy tunduk lahum ka itu ladina saha al muluku pirang-pirang raja wa khada'at jeung lemah lihaibatihim karena haibahna itu ladina naon atawa saha al umamu pirang-pirang umat. Amma ba'du anapun dina sabada maos bismillah alhamdulillah salawat sareng salam ka Kangjeng Nabi kulawargi sareng sahabatna fahadza mangka ari ieu anu aya dina manah musannif wa eta ari itu za eta al juz'us tsani juz anu kadua min khulasati nuril yaqini tina kitab khulasah nuril yaqin fi sirati sayyidil mursalin ti atawa dina ngajelaskeun perjalanan kahirupan nana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi dunungan sakabeh para utusan. Rota betu saur musannif rota betu nartibkeun kuring hu kana itu juz'us tsani fi suwai'atin dina waktu
waktu anu sakedeung ikhtalastu anu bahasanana teh nyokot-nyokot kesempatan waktu kuring kana itu khulasoh min fursatil farogi tina waktu senggang anu sakedeung. Maksudna tina kesempatan anu senggang. Mutajashiman barina anu nanggung al masyaqqata kana kahesean atawa kana kamasakatan likilati bidoati karena saeutikna pembendaharaan ilmu kuring kanyaho teh. Amalan barina anu ngarep-ngarep fi manfaatil qasirina dina ngamanfaatkeunana jalma-jalma anu lalawora amsali anu saperti kuring saur musannif mutawakhiyan barina anu ngamaksud fidzalika dina itu tubul khulasoh juzsani salamatat ta'biri kana salametna omongan wasuhulatal fahmi jeung gampangna ucapan. Al fahmi dibahasakeunana majaz mursal min babi itlaqil mahal wa iradatil hal eta teh. Muktasiron barina anu diringkes ala siratihi sallallahu alaihi wasallam. Muktasiron barina anu ngaringkes ala siratihi sallallahu alaihi wasallam kana perjalanan kahirupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jeung kana perkara laqo anu patepung itu mahu ka Kangjeng Nabi ba'da hijratihi dina sabada hijrahna Kangjeng Nabi. Eusina ma min sunufil idai nyatana tina pirang-pirang warnana pirang-pirang pilara wal maqayidi jeung pirang-pirang tipu daya atawa reka perdaya atawa rencana jahat bisa deui disebut makar. Tisaha min munafikil madinati ti pirang-pirang jalma munafik urang Madinah wal yahudi jeung urang Yahudi wal musyriki Quraisyin jeung ti pirang-pirang musyrik urang Quraisy. Alladzina tegasna jalma-jalma lam yaktafu anu teu ngalap cukup itu ladina bi ikhrajihi ku ngaluarkeunana Kangjeng Nabi maksudna ngusir Nabi min biladihi ti daerah atawa nagara kelahiran Nabi Mekah teh. Bal qatalu balik tak marerangan itu ladina hu ka Kangjeng Nabi wa harradu jeung ngaburkeun itu ladina alaihi ka Kangjeng Nabi ghairahum ka salianti itu ladina maksudna nitah kabatur supaya keheul ka Nabi min musyrikil arabi nyatana ti pirang-pirang urang musyrik bangsa Arab. Wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta sabirun anu sabar roja'a hidayatihim bari ngarep-ngarep kana dibere pituduhna itu musyrikin. Wa ma jeung eta atap kana lafad wa malaqahu wa ma jeung kana perkara amala anu midamel Nabi hum ka itu musyrikin bihi kalawan itu emma ba'da an haqqaqa dina sabada yen nganyatakeun atawa ngabuktikeun saha Allahu Gusti Allah raja'ahu kana pangarep-ngarepna Nabi fil fathi dina mutuhkeun kota Mekah atawa dina naklukkeun kota Mekah.
min makarimil akhlaqi nyatana tina pirang-pirang akhlak anu mulia, wassafhi jeung tina jembarna ati, wal afwi jeung tina panghampura, famalat tuluy condong atawa simpati ilaihi ka Kangjeng Nabi saha annasu jalma-jalma, wadakhalu jeung arasup itu nas fidinillahi dina agama Allah, tegasna agama Islam, afwajan bari na anu berturut-turut atawa berbondong-bondong. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Surah Ali Imran ayat 158. Fabima rahmatin mangka kalawan rahmat minallahi ti Gusti Allah lingta tahleuleui anjeun lahum ka itu jalma-jalma musyrikin, walau kunta lamun mah bukti anjeun eta faddon anu beungis, ghalidul qalbi tur anu banget hatena kana keheul, lang faddu tah yakin bakal manggihan itu musyrikin min haulika tina tingkah anjeun. Maksudna bakal ngarasa sieun ku sabab tingkah anjeun. Jadi moal simpati. Fasalu mangka nyuhunkeun abdi saur musannif Allah ka Allah Ta'ala ayyaj'ala kana yen muga ngajadikeun Allah ha kana itu khulasah khalisatan barina anu murni bersih, nafiatan tur anu manfaat, innahu dasanyana itu soal eta awalu mas'ulin, maaf, innahu dasanyana Allah eta awalu mas'ulin pangheulana anu dipenta, wa huwa jeung ari Allah eta hasbi anu jadi kacukupan pikeun kuring, wa ni'ma jeung duh pohara alusna saha alwakilu dat Allah anu dipasrahan.